cing parios tos ikhlas ti acan gitu ya si roh teh kumaha cara mariosna eta we karomatina surat al-ikhlas lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad aya karomatina kecap lam yalid walam yulad nalika urang tos tiasa nunggalkeun pangeran dugi kana wilayah roh nalika roh urang tos ikhlas tuh aya kepentingan naon-naon urang bakal dugi karena fenomena rasa Gusti gening abdi nyalira ngan paduduaan sareng anjeun kitu abdi teh lain anak saha abdi teh lain bapa ti saha gening abdi teh sorangan ngan paduduaan sareng anjeun pegat eta teh koneksitas jeung indung koneksitas jeung bapa koneksitas jeung anak teh pegat gitu walam yakulahu kufuwan gening teu aya nu nyaning gening teu aya nu ngabanding gitu abdi teh gening nyalira kieu maksud apa teh di anak urang aya getih urang di anak urang aya kapasitas urang di anak urang aya kabad urang di anak urang aya karakteristik urang ari di anak urang aya roh urang teu aya dina awak urang aya kabad indung bapa urang dina awak urang aya getih indung bapa urang aya dina awak urang aya roh indung bapa urang teh ya teu aya lam yalid walam yulad ieu lain berbicara anak saha atanapi bapana saha tah naon margina pan keur di alam arwah ge sewang-sewangan teu aya keterkaitan kan da aya pakuat pakait teh nalika dilebetkeun kana jero jasad kan aya nu dilalakonkeun jadi uyutna aya nu dilalakonkeun jadi nini akina aya nu dilalakonkeun jadi indung bapana lalakon jasad eta daroh mah henteu teu pakuat pakait jeung sasaha tamata karomat tina kecap lam yalid walam yulad eta teh urang bakal terlempar kana satu dimensi di mana urang teh di dinya teh ngaraos nyalira gitu ngan paduduaan we jeung pangeran Gusti geuning abdi teh nyalira ngan paduduaan teh sareng anjeun dugi eta teh terlempar kana dimensi eta teh kitu.